Asep. Huh? Nih Asep bagi kasep. Nih Nui maminya Anya. Asep iraha atuh erek nembak ulang teh. Ongko cenah erek nembak ulang cenah Kak Nur nih ini. Goblok nembak ulang cenah. Nyararek sekolah kudu daftar ulang. Non sih nih mana situt nyeriweuh nih nyamber wae nih dawuh kabel atuh. Nyaun sih mana situt nih golos ya teh aing mah neuleuna oge nih rujit. Asep, itu si Citut nah jahat Kak Nur. Nya ni nu ngamai lop nui teh ni mun wani mah ka ulang nyung ani nyuk wani mah nyuk. Oh, siang geus wani ka aing sok ka dieu sia nih hayang disentrek eta polo ka dieu. Sudah atuh nih garandeng wae maraneh nih Siti atuh udah nih entong cemburu kasih Nur nih kan Siti mah my honey bunny sweetie duyeh goblok sudi cie kiu duyeh mana bagus pisan kasih Siti. Pokoknya nama duyeh mah cinta moset sama Siti mah. Goblok geus sia leto ini galila nih da aing mah teu sudi atuh. Duyeh tembak atuh nih sia teh kudu peka nih da awewe mah hayang ditembak nih meh hayak pastian nih. Bosi hitutnya. Saeutik atuh Fitri meni saing. Ini bos teh grogi ini. Itu si Siti jeung si Duya kejadian. Bosi mah beleguk nih. Da si Siti anu bade ditembakna oge. Nah malah bosi anu ngabekok nih riweuh. Meni gandeng maneh, meni ngomong wae. Oke, tenang. Siti, Duyeh mau bicara. Sabenerna teh Duyeh teh aya perasaan ket. Modar sia.